Aturan Mitra tepang deui sareng pidangan dongeng ngalangkungan channel YouTube. Mitra ieu carios nu judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-14 teh hasil reka cipta Bah Arga ti Bandung, Jawa Barat. Anu oge maos ieu carios. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang kawitan wae. Kowet kacapina baraya. Kalampahan kabagjaan laki Rabi Aswad jeung anak anu ayang tentrem sarta dipaparin budak dua nyatana si Bagja jeung adina Lasmana urang tunda heula mangsana nyamper lalampahan si Kardan jeung balad-balada anu kacida ngarasa panas hatena lantaran Aswad jeung Anah tinekanan laki Rabi. Wing panas bah, wing panas. Cek si Kardan gagarawakan ka bapana Bah Karsan. Badis budak anu ngadat hayang dipangmulikeun cocoan. Acoy panas wakeun. Bah Karsan ngajawab saheuyna. Menyo paritola si Kardan anu kawas budak malulu ari ngaku jawara. Da puguh nya sadarea ge geus apal. Yen si Kardan teh jawara anakna Bah Karsan anu katotol jawara panggalak-galakna. Ulah heureuy atuh Bah, uing panas. Kardan ngarasa bapana kalahnya campa. Terus kayang siap kumaha? Uing hayang males kanyeri ka si Anah, si Aswad jeung bapana basalnya. Ya gue lain kalau kagak patut sia teh kan. Nyaeta uing eleh lumatak uing ka bapa ge maksud rek minta tulung keur ngayonan bah saya sakalian si Bayawak Aswad jeung si Sarnahna saop nyata geus jadi cucuk rungkang nu ngahalangan pamaksudan uing. Kardan balaka satara basna. Sakedapan mah Bah Karsan ngahuleng muji kana kajujuran si Kardan anakna nu terus terang nyarita teu mampu yang hareupan bah saya jeung anakna. Nya ge bah saya jawara galak barangasan jero hate leutikna mah Bah Karsan ngaku yen pawen bah saya lain bantrak-bantrakeun. Ngan basa Kardan balaka cenah bah saya terang-terangan nangtang gelut jeung nya campah Bah Karsan. Padahal mah ukur akal-akalan si Kardan amarah Bah Karsan kahua oge. Alam tiada nyaan si Bayawak saya nang aing. Tapi non nambel bah. Jawab Kardan dihaminan ku si Gandar, si Marsa, si Padma jeung si Taria. Balik sia teh kan. Bah Karsan nyaan nafsu kagila-gila kending mitra. Sing demi wing mah uing ge ngilu nyeri hate cek bah saya abah jawara lalai badot jawara kaya gadang barang dahar sacarangka tanaga mah apa cek si Kardan teu asa-asa deui mapanas bapana aram biada ah nyan tamang hampas saya tong palaga sia nya hareupan aing sok sak hareupan aing ulah sabatkan ya sia sanak incu bakal dipodaran ku aing. Bah Karsan amuk-amukan. Kardan, nya bah, siap boga rencana. Puguh we wing jeung barudak boga rencana badag bah. Wing sarare arek ngacorang jeung hubrak abdi imah bah saya. Cek si Kardan teu asa-asa. Laju maneh nang harewos kana ceuli bapana
terus karena ceri balad-baladna. Rencana alus pisan Kardan. Abah karojong jeung sadia tanaga teu pakarsan ngarasa bagja. Nya kitu deui babaturan si Kardan sasusasna denge naon nu diharewoskeun ku si Kardan. Ya, maksudna Kardan. Kurang kere nih bah nalika jalma-jalma rek sarare. Ya deui. Karancangna geura sadiakeun tayina ulah poho pakarang. Bakaresan papagah ka Kardan jeung balad-baladna. Angkos mah sanyaga tembal padma ngawakilan balad-baladna. Manehna ngarasa bagja lantaran bakal laksana ngawarah jeung dasa asad katut anak. Caturkeun lemur basalya mitra nyaeta Karangwangi poe eta dumadak siga nu ilang dangiang tuna cahaya jeung komara siga-siga jadi totonden rek aya mamala nu bakal tumiba nya kitu deui di imah basalya si bagja budak nu geus eungkeut-eungkeut kana pi bageureun luju jeung umurna nu geus nambahan puting harita dadak-dadakan ngadat hayang jajan. Alasan ngadat naparna nya kapaksa mangsana puting-puting kira tabu salapan saparapat. Ngantur si bagja nu dumadak ngadat hayang jajan. Mangsana teu nyahoeun hayang jajan naon si bagja. Puting-puting sacacak mun teu ngadat parna mah moal teuing dianteur. Ongkoh deui geus moal aya warung nu muka ari lain pokok di parapatan tungtung lemur mah. Rusok buka tepi katabuh 10. Tak dekadinya maksud bangsa nate demi bahaya kasarahnya pituri aswad jeung pamajikan anak-anak patutlah semana tara-tara tisa sari mitra geus tinggal di kamarna sewang-sewangan. Mitra sabot mangsana mapai-mapai jalan muru toko tungtung lembur nu aya di parapatan sejak kejadian bagja sabubuhan karaman anak buah Bakarsan daratan setinggalin nu boga vokalna nyatana si Kardan anak nak Bakarsan katut baladna nu opatan. Bakarsan ngatur posisi anak buah nak cenah ngawas-kawas bisa aya nu datang kitu teh bari sacabakna nyekel pakarang aya bedog aya kampak parang jeung sajabana dengan dikatakan deui Bakarsan mere komando sangkan anak buah ngalaksanakeun perintahnya eta mah duruk di imah Basalya nya anak buah Bakarsan nurut sakuring imah Basalya di bancuran minyak tanah terus dialungan seuneu atuh teu wudu imah teh dina waktu sakadet netra geus kahuru seuneu hurungna babelah.
mudah saja. Bakarsan pohoak laju anak buah tincak kakak suka bunga maranehna yakin pangeusi imah bakal genghek jadi ruha. Pangeusi lembur karang wangi kencelong pang panata dana basa wating carawo. Kahuruan. Bumi Pak, mawa saya kahuruan. Hayu urang pareman. RT. Bari keluar tapi barang sok ngarengkong sabtetela loba karaman anu nyiksa umat jelema anu datang. Atuh malunur deui mangsana anu ti kajauhan geus ningali aya seuneu kurung ti lembah imah basaya. Budak ngium ulang bari ngagandong si Bagja. Teu salah nyawe nu kahuruan teh imah basaya. Teu wudu bangsa aya. Hapunten teu wudu mangsana ngagebegna. Aya maksud rek mareuman tapi ngarengkong sab katingali loba karaman anu keur nyiksa jelema. Mangsana geus boga keyakinan yen nu nyieun petak kitu teh geus moal buah kalakuan Bakarsan jeung anakna si Kardan. Putinding nafsu hayang sahabak hapekeun nandasa nyieun ulon-ulon tapi ras kanu keur digandongna si Bagja. Paingan maneh ngajak jajan ya beureunan keur ningkahan balai. Hayu urang ingkah bisi kapan iku karaman. Mangsana laju ingkah ngajauhan lembur bari ngandunga mugia basaya jeung nu sejena salamet. Waktu senaseep mitra saninten buah saninten kacikoneng nyiar gula hapunten ada hapunten dongeng urang ecag heula atur nuhun kana sagalurupi perhatosan mitra dangu sadayana hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakirangan insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian nu ka-15 masih dina channel YouTube Fendi SC Citra Warga ye.